batin bisa kadeuleu ku ari mah makhluk-makhluk halus. Aya jin tuh kadeuleu tuh. Lulumpatan tuh, lulumpangan. Kadeuleu beda jin mah. Jenggotan jin. Bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus, bisa jeung arwah-arwah. Ieu keur carita. Nah, ieulah tawakal. Masyaallah. Lamun urang geus tawakal tu Allah, hiji we Allah menang, perang menang. Perang menang. Nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu sok disembah bae. Kemudian kujana dibawakeun kampak. Goblok sia jar rembah ka